Para kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng panggobrahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Si Gombrang. Ieu dongeng karangan Dede Rukmana KS ayeuna teh parawargi nincak bagian kaopat. Para wargi kaum dangu janten ieu mung aya dina dongeng model kieu teh kitu. Anu parantos pupus tiasa kontak sareng nu masih kene hirup cenah kitu. Mung aya dina dongeng da dina buktosna teh aya para wargi. Katerangan nyebatkeun anu parantos maot mah putus hubungan sareng dunya teh kitu. Putus hubungan sareng dunya teh para wargi nu mawi mangpang-mangpeng urang teh masih kene dipaparin yuswa. Geura mangga urang ngalaknui damel amal soleh saseueur-seueurna kitu. Mangpang-mangpeng urang masih kene dipaparin yuswa, di mana yuswa urang parantos dipunut ku Nu Maha Kawasa, roh paturai sareng raga di dinya tos teu tiasa naon-naon deui. Tos teu tiasa naon-naon deui putus hubungan sareng dunya. Sedengkeun urusan amal soleh man kajantenan mung di dunya wungkul para wargi sadaya. Kesempatan midamel amal soleh mung di dunya kitu tak nuawi mangga mangpang meungpeung urang masih kene dipaparin yuswa. Atuh cenah ieu dina dongeng da namina ge dongeng ieu mah mung saukur dina dongeng janten ieu mah mung dongeng para mitra teu aya dina buktosna. Ai dongeng teh dihade-hade sangkan sae dialus-alus sangkan payus direka-reka kitu para mitra sadaya. Direka-reka kitu tah kinten-kintenna para wargi mangga urang teraskeun hanca dongeng nu judulna Si Gombrang karangan Dede Rukmana KS. Harita para wargi Si Gombrang sadar yen nu cikeneh nyarita teh nyaeta ti alam nu geus kacida jauhna. Abah ditampa ku uing abah, jeung tangtu sagala kanyeri abah moal anu melaan lintang ti uing. Ku kituna muga abah nyaksi nya. Heh tunggueun nu tugur di luhur kubur. Mangka geura saksian Si Gombrang bakal ngabasmi sagabeh tindakan kajahatan, cek Si Gombrang. Sanggeus kitu mah keris dibebeskeun kana jero kampretna. Akhirna Si Gombrang tuluy bali ngajugjug ka imah Aki Arnasan rek nuluykeun lampahna bari sakalian nyamper Ningsih di sina nunggu di imah. Sanggeus amitan ka Aki Arnasan poe eta keneh Si Gombrang miang dibaturan ku Ningsih bebenena nu geus sahate. Miangna dua jalma dituturkeun ku beusna Cimata kasedih. Kalayan dijajab ku diatur diaping ku hilibirna angin. Lucuk cauting arulang lir nu ngamilaleyankeun ngagupayan kadua jalma nu rek lunta ngalalana geusan bebela kaluluhurna. Tunda heula lampah Si Gombrang kiwari urang guar di tempat Ki Jaladri. Nu poe eta geus kaanyerkan ku Ki Jaliteng nu hasil nyiwat suwangsih pamajikan Ki Jabur. Pangeus si eta tempat kacida baru ngaheunana sabab musuh anu katelah Jabur geus rubuh ku guruna. Tapi nya eta rasa kapuas can gembleng pikeun Ki Jaladri. Ari sabab sesekelanana aya kene nya eta ku datangna ngaran Si Gombrang. Hiji poe pareng di eta tempat kabeh araya Ki Jaliteng Ki Jaladri oge odong si Randu jeung nuliana. Teu lila kadenge Ki Jaliteng muka carita. Ari sia Jaladri kunaon masih keneh luman lamun kitu. Na teu katarimakeun jasa dewek sia nu geus ngalumpuhkeun si Jabur. Cek Ki Jaliteng netep seukeut ka Ki Jaladri. Aduh, sanes kitu guru, ngan sanajan si Jabur geus rubuh ge. Hate kuring mah can sugema guru. Nu ngaran Si Gombrang masih keneh kumeleunang di alam dunya. Sabab satungtung nu ngaran Si Gombrang aya keneh hate kuring moal tentrem guru. Nah saha Si Gombrang teh Jaladri? Si Gombrang teh can anak Si Dempak baheula. Ari Si Dempak musuh tuturunan, kasarna musuh bubuyutan. Ayeuna kana pasti Si Gombrang sanggeus nyahoan yen bapana paeh ku kula tang tuba ka males. Da ieu nu jadi masalah teh guru. Ari sia sieun kitu kucan karuhan jojo. Mun sia sieun parentahkeun sakabeh teh anu ngaran Si Gombrang heung podaran. Gablek keke jeung sia heuk mikir atuh. Pake otak teh keur naon sia boga otak. Gunakeun pikeun mikir. Ieu mah kalakaku uleun sia. Si Gombrang mah budak, maeleh budak setepak. Dasar pedul sia. Mata guru lah Si Gombrang teh ilmuna lain jore-jore. Kabuktian si odong si Randu sasat meunang ngagembleng teh keur nepi ka jadi pacundang atuh. Heuh digembleng ti keur leutik, ti keur lemet keneh jadi pacundang.
Eta dasar opatan ngalawan saurang, sedang si gomrang saurang di urang opatan. Eleh kabeh atuh guru. Oh, keun atuh kitu mah. Matak naon robah siasat deui. Kumaha sangkan si gomrang beunang akalan tah cing. Kumaha sangkan beunang akalan kumaha carana? Nu penting urang bisa ngelehkeun si gomrang. Akal mah kumaha we urang teh boga akal jeung pikiran. Tadi ieu unggulna manusia teh boga akal jeung pikiran. Udah kumaha guru? Ayeuna kieu emarkeun sakabeh paguron yen cing saha nu bisa nyerak deleg nu ngaran si gomrang baris dibere buluh. Baris dibere hadiah nu gede. Pokona mah hadiahna ge luar biasa. Hayang tanah sabau dibikeun kitu dak. Waduh, babari pikeun ngembarkeun mah kitu tapi kurek naon muluhanana guru? Kalau kamari tu banyak kain. Lain adik kata ninggalkeun gogobrok sia. Aduh madak naon gogobrok make buruhkeun sia ditanonkeun. Pira ge gogobrok ngan sama meta gogobrok dihadiahkeun leuwih teula eta imah ku dewek di usian heula. Ku bangsa jurig jeung siluman. Kumaha ka arti maksud dewek ke? Dasar bodoh kabina-bina sia. Bodoh alang batan di kebo. Dasar sia mah kolot ge kolotok. Dina beheung muning. Ngan saukur kalata kolotok teu puguh. Oh nyari kitu mah tuh. Kumaha dena we guru lah. Ngan tetep we imah mah tong ngrag-rag kana tangan batur guru sabab lebar. Mah gede jeung bobog dijieuna ge tina jati teh. Ngahaja atuh kula teh. Yen imah teh rada bobog meh kuat lila kitu maksud teh. Ceki Jaladri teh lalebar ku imah meunang ngarebut. Padahal mah meunang batur meunang ki dempak nyebutkeun meunang nyieun manehna. Ai imahna mah memang bener dijieuna ge tina kayu jati atuh. Kusena pon kitu keneh pantona pon kitu keneh malah tihang-tihang nage tina jati. Nepi ka reng-rengna para wargi jeung eta kaso-kaso tina jati. Oge bangsa bangsa tihang-tihang sejena ge dijieuna tina jati. Nyetang tu moal sia deuleu. Sabab anu wani ngeusi geus tang tu jiwana bakal ngalayang dihakan ku setan siluman. Geus heula kula rek reureuh lebar pepandaman geus lihat teu ditempo-tempo. Jeung wayahna maneh moal bisa hancengan sia Jalari. Kahiji janji maneh rek masyarakat si Romlah ka dewek. Buruh tina ngarubukeun si Jabul. Kadua si Suang si mutlak milik dewek euy. Sabab dewek nu mawa deuleu. Ceki Jaliteng ari Ki Jaladri geus teu bisa majar kumaha. Najan lebar ku Nyimas Romlah tapi moal nya kudu parbut jeung nu jadi guru. Anu kabuktian elmuna leuwih luhur batan dirina. Nya kapaksa manehna ngelehan maneh. Ki Jaliteng terus muru ka tempat Suwangsi. Pilila oge Ki Jaliteng geus anyong. Kalayan ku ngadorongkeun curug saeutik brai pantok nu dijieun tina kayu jati gede gelede teh. Muka ku maneh Ki Jaliteng terus lempang jeung ngajanteng. Sedang di eta tempat tembong saurang awewe keur ngumbar kasedih. Ki Jaliteng seuri pinuh ku kasugemaan. Nyimas, peuting ieu peuting nu sepi jempling. Ngan ukur dipepene ku sora babence katu ciang-ciang jeung cari cangkas. Nya peuting ieu urang silih anteur ka tineung. Silih jajab kasuka Nyimas. Ulang ulah baha, ulah mungpang tina kahayang Kakang Jaliteng. Cek Jaliteng teu pantes ngakangkeun sabab umur geus jauh tange. Pantesna teh ngaakikeun. Najis teu pulangkeun deui aing sia kasalaki aing setan. Kumaha nolis dedengean teh pulangkeun salira nolis ka si Kakang. Mangga. Yap tong baje baha. Cila bising cilaka. Yo, pokoknya mah pasti dipulangkeun ku si Kakang. Cek si Jaliteng terus ngagupayan leungeun katuhuna. Aneh pikeun hate Suwangsi satu taskeun aku panggupai Ki Jaliteng. Ngadadak dirina poho yen eta teh lalaki kolot anu geus ngiwat dirina. Tetempoan Suwangsi betrobah nu tadina nempo Ki Jaliteng. Ngadadak robah jadi tangtungan saurang lalaki nyaeta Ki Jabur. Suwangsi teu sadar mun jiwana geus keuna ku misaya pangaruh elu ti Ki Jaliteng. Suwangsi nu tadina sieun ku Ki Jaliteng terus cengkat. Geus teu antapara Suwangsi ngarangkul ka Ki Jaliteng harita keneh. Atuh Ki Jaliteng teu ngantep kitu bae. Awak Suwangsi terus dipangku saterusna digolerkeun dina belek. Para wargi anu mulya. Di luar harita teh di tempat rohangan Ki Jaladri geus teu daek cicing hatena katut pikirna terus manco ka Nyimas Romlah. Waduh, lebar temenan ye. Nyimas Romlah kudu jadi mawangsa guru aing. Kumacara nama lare Nyimas Romlah teu kaganggu. Waduh, jadi lieur keur aing ye.
Kitu hate Ki Jaladri tapi teu lila nyeh Ki Jaladri seuli. Oi, nya aing teh bet bodoh-bodoh teuing. Aing teh bet lieur-lieur teuing. Matak naon Nyimas Romlah dandanan ku pakaian lalaki. Lamun nanyakeun sebutkeun kabur jadi soal. Akhirna Ki Jaladri nyokot kaputusan yen eueuh deui cara pikeun nyalametkeun Nyimas Romlah. Lintang Nyimas Romlah kudu salin rupa jadi lalaki. Geus kitu mah leos Ki Jaladri ngaleos nuju ka tempat Nyimas Romlah. Sadatang ka eta tempat Nyimas Romlah pok Ki Jaladri kedah carita. Romlah, poe ieu wayahna eta pakaian kawanojaan kudu diganti ku pakaian lalaki. Ari sabab kakak teu mikeun mun Nyimas Romlah kudu jadi mamangsa si Jaliteng guru kakak. Tah ku sabab kitu taya deui pikeun nyalametkeun Nyimas, lintang ti kudu nganggo raksukan pameget. Cek Ki Jaladri tara-tara marake sopan sagala nyaritana. Nah, Kakang Ladri karunya keneh ka abdi kitu? Puwe moal dibelaan mun teu karunya mah. Ayeuna sok gancang pake pakaian lalaki. Cek Ki Jaladri terus mikeun sapangadeg pakaian lalaki. Atuh Nyimas Romlah teu baha terus mudaran pakaianana. Sanggeus kitu rap make pakaian lalaki, bibir dikumi, hari teh para mitra dikumisan, gado di janggotan, sareretan mah rupa awewe teh para mitra, ceples pisan awewe. Hei, punten. Sareretan mah para mitra, rupana teh rupa lalaki. Ayeuna teu sidik rupa awewena. Jeung mun ditanya ngaran, aku keun ngaran Sawitra, sobat Ki Jaladri nya. Cek Ki Jaladri. Wanci peuting geus diganti ku datang namang sabeurang. Sang surya mencar ti tebeh wetan dipapag kuri cipta manuk. Dina diengklokan ku raongna sor hayam nu kongkorong. Kaayaan di tempat Ki Jaladri sanajan poe geus mimiti caang. Tapi tetep di jero rohangan masih keneh poe. Ki Jaliteng katempona hegar harita teh. Ngan sabalikna pikeun Suwangsih nu dirina geus sadar deui kacidahan jeluna. Sanggeus sadar dirina kungsi ka sorang ku Ki Jaliteng bari sumegruk setengah nu ngarameusan sirah. Harita pok Suwangsih kedalisan. Aduh, nasib Kakang Jabur betega ngantep ka. Nyai Ningsih muga hidup masih aya dina kasalametan. Dasar nasib. Nasib diri nepi ka bisa dirurujit ku deungeun. Suwangsih sumegruk ceurik harita teh para wargi sadaya kanyerian. Lamun Suwangsih keur ceurik alatan hanyelu. Puka sorang kasucian anak salaku anu geus boga salaki sabalikna pikeun Ki Jaliteng ngarupakeun hiji kasugemaan hate nu taya wates wangeunna. Poe eta Ki Jaliteng manggil si Ranu nyaeta anakna Ki Jaladri. Ranu, dewek poe ieu rek masrahkeun rupa-rupa ilmu euy. Kusawab jiwa maneh masih keneh ngora tur tanaga masih weteuh. Jadi pantes mun ilmu dawat dipasrahkeun ka Andika. Kahiji maneh geus boga dasar ti si Jaladri atuh kaduana pikeun nuluykeun tapak lacak dewek euy. Taya lian ti maneh nu baris nampas sakabeh ilmu dewek. Tah kitu ningali tina ukuran awak ilaing pantes euy, tulang-tulang pantes keur narima wiridan ilmu ti dewek. Si Ranu memeh ngajawab panon ngareret heula kanu jadi bapana. Moal tarima malar maneh jadi jelema nu pilih tanding deul Ranu. Sepi tanding sudah lawan. Jadi abah ngadukung ka maneh. Nuhun atuh. Wah, ira atuh Ki, kuring diwirid pangarti teh diberowosen teh. Ayeuna poe nu hade. Ayeuna wanci nu mustari. Waktu nu alus ngan ka hade sia Jaladri. Sareng sena dewek masrakeun sakabeh ilmu ka anak maneh. Dewek minta dipangnyadiakeun tempat nu geunah. Sarta dewek minta dibaturan ku si Romlah. Kumaha kaharti pamenta dewek Jaladri? Mangga Ki Guru, tema Ki Jaladri. Atuh ayeuna tuturkeun dewek Ranu. Ciat! Jeleng Ki Jaliteng luncat keluar, sedang Ki Jaladri gentak ngahuit si Ranu. Ranu, ada kabah? Maneh karunya kabah? Puguh atuh bah, manya teu karunya, cek si Ranu kaget. Syukur lamun karunya enak ieu. Kusabab Abah Jaliteng asa aing Abah jadi cecem ka si Jaliteng guru nurus tunjung teh. Ayeuna mah alah heula kabisana. Kini mah geus kacangking kabisana si Jaliteng ku Abah rek ditamatkeun jalan hidupna. Nah Abah, si Ranu kaget. Kusabab Abah teu tega dur teu mikeun lamun indung hidup dihina ku si Jaliteng. Oh kitu bah. Puguh itu. Mangga bah, tang tuluy estokeun pisan. Ayeuna kuring rek nuturkeun Ki Jaliteng. Cek si Ranu terus ngajorelat luncat nuturkeun lampahna Ki Jaliteng.
Tunah heula lampah di tempatna pihak Jaladri ayeuna tuturkeun heula. Lumampah saterusna dua jalma nyata si Gomrang jeung Nengsi. Mulun tak gesan ngajugjug Gunung Kareumbi. Memang cukup jauh Gunung Kareumbi teh da eta we lampahna si Gomrang geus ngaliwatan 10 lembur sigana maleuwih. Tapi pikeun si Gomrang najan lalampahan masih jauh ge bunga kusabab dibarengan ku buah hate. Ponna nya kitu keneh pikeun Nengsi sarua teu ngarasa capek. Manehna estuni ngarasa bagja bisa terus reureujeungan jeung lalaki nu jadi kembang harapan. Lampah urang teh moal nyasab Kang. Moal atuh. Nyasab ke mana paling nyasab atuh ka Palebe. Ye, bade naon ka tempatna Palebe? Tuh bade naon cenah. Padan sok nyelametkeun awewe jeung lalaki teh lebe sanes. Tapi da teu acan waktosna Kang. Nilik perjuangan masih keneh tebih. Can waktosna Kang. Tiba-tiba urang ngarempak nu teu can dihalalkeun. Nya mending kawin we, heula kamuning kamuning. Naon kamuning kawin kamuning kitu Kang? Nya eta teh muning mah kawin kamuning. Piraku kawin ka nyai. Oh, lain yeuh. Beuteung uing geus kakarabakan ieu karabak-karabak minta eusi kabeneran tu tempo warung. Urang nyimpang ka warung yuk. Mangga Kang. Pamustungna nama si Gomrang jeung Nengsih terus muruk ka warung nu pareng aya di eta lembur. Sadatangna gek si Gomrang diuk dina bale eta warung. Nempo jalma anyar pinanggih pok si ma tukang warung kedah tumanya. Bade arangkat ka mana ieu teh? Atawa tos marulih ti mana saberos nu tarbi? Ceuk mah warung nu katelah bikacem. Pugu uing teh tilu jauh mah lah. Ti lembur duku maksudna merek ngajugjug Gunung Kareumbi teh jauh keneh kitu Gunung Kareumbi teh. Aduh, dedeh teuing Ujang, Nyai, bade aya naon ka Gunung Kareumbi? Keperluan we, mak, na kira-kirana aya sabaraha kilo deui ka Gunung Kareumbi teh. Sanes kubik, atuh sanes kilo kubik, mana sanes kilonya? Sabaraha kilo teh, maksudna kilo naon teh? Mun maksudnya kilometer, sun. Oh, janten sabaraha kilometer maksudnya? Mun eta maksud wingi mah. Tapi Ujang aya kana 7 lembur deui, tah. Nu kedah di langkung teh kilometer mah duka mama teu ngartos urusan eta mah. Kel teh geuning. Aduh jauh keneh nih. Aduh. Pira aku kudu balik di onaman mah. Lah, kumaha karep Nengsi we lah. Rek balik deui eta rek dituluykeun. Keraskeun Kang kangge naon sok kumeok memeh dipacok. Miyuni hayam kabiri nu kitu teh. Teruskeun we ngan alah meureunna nyai capek. Mun ngarasa capek mah nya meuting we atuh milu meuting di dieu. Sabuting mah ngan ka hade atuh sai sarena tong sok nangkarak uing masuk linu lah. Baku Kang Gomrang mah geus seureuy teh. Nengsih ngagebes ka si Gomrang. Harita para mitra si Gomrang ngomong sakucumplang campleng. Atuh Nengsih ge harita teh siga nu baeud. Hampura we ning lah. Lain dihajar rumah sia uing mah sok resep heureuy. Hampura malah rumah saja wa uing mah lain keluaran sekolahan atuh. Jeung ieu teu meunang didikan ti kolot jadi caritaan teh sok sakucumplang campleng. Ceuk basa ieu mah ceplas-ceplos gitu. Ari heureuy mah teh jadi suang ngan ulah sotenan ari ngaheureuyan. Yeuh. Ngaheureuyan daek tur sugema tampolana sok diheureuyan sok baeud teu meunang nu kitu teh. Ih ari kitu mah li jelema mah tapi jurig lah. Nah make jurig Ujang. Nya jurig atuh ari ngabanyolan resep komo mun di banyolan mah. Nepi ka eraeun. Aduh, eta atohna teh anu ngabanyolan matak hese ngagamarkeun ku carita. Nya geus dibalas ku banyol deui. Terus baeud munang sami ngumawaeud tara anget tara cager. Kan kitu teh hese neangan baraya. Kata terusana mah kitu. Sing mah minta ieu goreng lu ieu goreng ulen. Pokona goreng ulen lah. Kabeneran atuh goreng ulen teh keur digoreng ke sakedeung deui Ujang. Tapi ngomong-ngomong si mah teh can wabu kasih Ujang teh saha ngaran Ujang teh? Iya, poho yeuh mah ngaran uing teh Gomrang. Lah, si Gomrang dia bari lah Gomrang sakitu. Inget salah pokona mah Gomrang aduh. Ieu nu geulis ketelah Ningsi. Saha Ujang ku kupingan teh barang bang? Si mah saliwang. Barang bang mah teu tangka kalapa atuh pergi hiber sakitu. Gomrang ieu mah. Gomrang atuh Gomrang mah atuh. Oh, Gomrang ieu calana anu gede teuing logor. Tur gede teuing. Hi, aduh aing mah we ieu. Nu Gomrang gitu bisa atuh Gomrang calana logor. Nya we. Uing make calana Gomrang jadi katelah ngaran uing si Gomrang.
atawa leuwih geget malah si Gombrang kitu dah. Atuh ngaran teh meuni kitunya. Punten atuh Jang Gombrang ye. Ma teh teu terang. Sok atuh tah goreng ulen geura tah. Sok ayeuna mah tah handeut keneh tah. Ceuk Makacem bari nyodorkeun goreng ulen. Geus teu regag-regog deui para mitra. Selebek si Gombrang ngahengoi goreng ulen. Ponnya kitu deui Ningsih sarua. Geus kaesian suruput minum menikmateun aker. Ayeuna mah Ningsih ulah ka parang urang nuluykeun lampah we supaya gancang ananjog yeuh. Teu langkung kumaha Kang Gombrang abdi mah. Sabaraeun mak? Tang we atuh. Saterusna si Gombrang mikeun duit ka Makacem geus kitu mah harita si Gombrang jeung Ningsih tuluy arindit deui nuluykeun lalampahanana. Heuleut samenit satuta si Gombrang jeung Ningsih ngaropi. Di lebah pengkolan jalan nu nyagak si Gombrang katut Ningsih hating rarandeng. Ari sabab si Gombrang ceulina nangkep getera napas jalma sejen. Kitu ulah wakaleumpang ye sabab ceuli uing nangkep getera napas sejen. Ayeuna urang intip ye bari da menyecok. Cek si Gombrang nungtun leungeun Ningsih di bawah nyelenep kana balik-balik tetangkalan. Da memangnya harita teh para mitra. Di hareupeun jajalaneun anu rek disorang ku si Gombrang, saurang jalma keur diancam pati ku 4 urang jalma jahat. Malah kadenge ku ceuli si Gombrang eta nu 4 urang teh salah saurang nyarita kieu. Mustam, nah rek tetep sia moal masrahkeun eta hasil panen? Cek eta pihak nu opatan nyaeta nu katelah si Bongsang. Ari nu keur dijegalna teh di begana teh nyaeta nu boga ngaran Bahdira pok ngajawab. Bongsang najan kula rumah sasorangan, tapi keheulaan ye. Kudu narima kahayang anika kitu bae mah. Taku sabab kitu sok geura jajal ye awak kula ku opatan. Cek Bahdira bari geus menerkeun solenang. Coba eta dengekeun eta ku kubuk si Dira barudak. Na geus bosan hirup kitu umayua makirek ngalawan ka si Bongsang. Ye Dira, nyawa sia geus aya dina tungtung bedog dewek deuleu. Cek si Bongsang bari geus ngagilirkeun perah bedog. Montong kalaku kubuk sia geura buktikeun eta caritaan teh dor geura maju sia. Bahdira geus sayaga diri pikeun ngabendung ti 4 jalma. Dak, tong diantep tewak tak kusadaya podaran euy. Ceneng sebrut si Bongsang terus nyebrutkeun perep. Pon kitu deui tilu anak buahna jelung-jeleng pada ngaraponan ka Bahdira. Bahdira digunting ku 4 jalma, bedog ting kolebat kating gurila parita keneh, rek ngarah kana awakna. Tapi tetela para mitra Bahdira henteu goreng-goreng teuing kabisa. Panon cingceung ngebagi reret, saterusna Bahdira ngalakukeun gerak di luar dugaan musuh-musuhna. Awak Bahdira ngareuneuh terus dongkok nu saterusna awak Bahdira norobos kana tempat anu parang kosong. Atuh kajadian mata kriwas pihak si Bongsang sabab bedog-bedogna rek ngahakan ka masing-masing teh. Para mitra sadaya, hareup bedog-bedogna ngahakan ka masing-masing nu nyekel. Kunaon sia bat ngadek dewe kurdi? Ari akang kunaon batak narok sira kuring? Ceuk Kurdi. Jada sia gara-gara si Dira. Ayeuna kieu tong bareng euy pilih ganti sok. Saterusna si Bongsang dina ngayakeun panarajang teu bareng, tapi manehna pilih ganti. Atuh ari di alana kitu mah teu burung Bahdira kawalahan, tanaga mimiti kakuras sedengkeun musuh can tebong capek. Ceuk dewe kumaha sia? Sia bakal modar Dira. Si Bongsang seuri bari lalengakan. Bahdira teu nemal, tapi hate jeung pikir Bahdira tetep tenang. Nya ku sabab rek kadeseh harita kapaksa Bahdira muka jurus andalanana nyaeta nu disebut jurus besot. Sakujur awak Bahdira murengkel ibarat besot. Samalah leungeun katuhu jeung nu kencang ngarupakeun hiji bahaya nu ngancam. Si Bongsang ngarengkong. Tong gana-gana ngayakeun panarajang sia, awas balangah awak sia bakal bolegel euy, ceuk si Bongsang. Tapi kakara bibir si Bongsang rek nyarita deui pikeun ngelingan. Harita saurang anak buah teu ngagugu ku sabab hayang kapuji. Wah, nu kieu mah kudu dicaca Gang Bongsang. Siap ah. Si Karba baturna si Bongsang terus nyebrutkeun bedogna ka Bahdira. Puguh we atuh ibarat lauk asup kana bubu ku kupu asup kana pitapak ramat lanca. Barang si Karba awakna keuna kana leungeun katuhu Bahdira.
ibarat nuka sedot awak si Karba langsung murilit sabab dipulitkeun ku tanaga nu kacida rosana. Si Karba ngoceak bajuna langsung rangsak samalah tembus kana kulitna nepi ka kulit cak-cakan. Wadaw, tulung Kang Bongsang. Cek si Karba ngajerit. Si Bongsang reuwas terus metakeun jurus ka Bahdira. Keur ngagunakeun jurus besot, tapi nyaeta nasib si Karba hese ditulungan. Awak si Karba tuluy diparieuskeun anu temah nama sakujur awak si Karba boleger ibarat disisit, getih bari jieu saawak-awak. Nempo kahebatan ilmu Bahdira si Bongsang hatena miris. Para wargi sadaya numutkeun ujaring carios ilmu Bahdira teh dilatih kulantaran tulaten. Dimimiti manehanana sering sok ngebesotan nyaeta bangsa tatangkalan nyaeta mimiti nama cenah para wargi sadaya kanu bangsa anu lemes-lemes. Nepi katungtungna manehna sok ngebesot bangsa tangkal awi. Pang-pang nama awi anu nganu merang-merang awi geus tingkat eta leuwih luhur deui anu antukna manehna geus bisa murudulkeun tatangkalan kulit tangkal anu leutik. Ieu ilmu da Bahdira di mana leungeunna nyepeng tarik pisan siga nama para mitra lili berat gegeper disorosodkeun teh atuh kabawa jeung kulit-kulitna. Kitu kakuatan ilmu besot. Si Bongsang nyarita, di cara pikeun ngarubukeun sidira lintang kudu dilempang ku Pesobalati euy. Bade daun ku Pesobalati. Cek si Bongsang bari serepet maut Pesobalati. Dira sanajan sia jago sia mau bisa leupas tina ancaman Balati dewek. Rasakeun si setan. Cek si Bongsang bari hiuk maledokeun peso kana awak Bahdira. Pugu Bahdira reuwas lain nu meuesan. Rek ngejat hese sabab keur metakeun jurus besot. Jeung memang kaapesan ku Pesobalati. Tapi sama mepe Sobalati si harita teh para mitra si Bongsang lepas sakirat tina balik tangkal aya nu luncat. Awas oi, ciat! Turelat celeng buk cerot irung si Bongsang aya nu nonyok. Si Bongsang reuwas sajabati kitu reuwas karasa gempuran si Gomrang lain ukur nyeri tapi terus nyak serah kana awak-awak karasa meuni panas. Mireungeuh jalma anyar ngabantu pihak si Bongsang terus ngayakeun serangan. Tapi nyakitu digerak karena geus kapiheulaan manten ku si Gombrang. Rubuh euy, hiuk corelat, dek cedak jengkang dari kedebut. Dua urang pihak si Bongsang ting kedebut. Teu kuat nahan gempuran si Gombrang. Demi si Bongsang nyaho nu jadi musuh. Aya nu ngabantu tur elmuna leuwih luhur sakilat si Bongsang ngajorelat terus luncat. Mundur euy. Waduh, cilaka sia. Ayo urang mundur, moal kuat. Cek si Bongsang mere parentah jelung-jeleng harita dua anak buah si Bongsang. Sedang si Karba estuning matak pikawatireun. Awak boleger harita teh para mitra. Kulitna harita teh nyorolok kusabab loba getih nu kaluar. Akhirna si Karba binasa ku peta sorangan. Bahdira ngarasa reuwas sabab si Karba binasa. Bari para mitra sadaya manehna meresihan kuku-kuku. Harita Bahdira terus merenahkeun awak si Karba. Bongan lumampaan jeun bet bilu katekad nu salah kieu temahna. Kunaon bah? Ngabedo ilmu jelemun eta teh. Pokona mah eta jelema keur bae tong teuing jadi pikiran bah. Jelema maot malah naha. Sabab lain ku abah tapi ku lampah sorangan. Coba lamun teu bilu ka jelema jahat nu salamat. Kene kubur di dieu balang susahna cek si Gomar. Si Gomrang. Kuda masih Gomar ini Gomrang. Ari ujang saha ieu teh jeung naha tas di mana jeung bade angkat ka mana. Ari ngaran uing mah Gomrang bah. Maksud rek ngajugjug ka Gunung Kareumi ngan waktu uing rek mengko bet kadenge sadanu ribut si horeng abah keur diraponan. Panasaran tuluy diintip tetela abah luhung ku elmuna jemar panalarna sugih ku pangarti sugan mah. Jurus naon nepi ka awak musuh boleger kitu bah? Si Gomrang muji ka Bahdira. Kudan derek gunung ka Gunung Kareumi. Aduh jauh kene ujang ngaliwatan lemur abah heula. Ari bieu jurus nu dipake teh jurusnya teh jurus besot. Jurus kacida ampuhna mun teu kapaksa malangka ku abah dipetakeun. Nganya kitu apesna ku pakarang nu dibaledogeun saperti tadi. Mun elat dibela meureun abah bakal binasa tadi teh. Jadi ulin besot tetenya. Halus bah. Kumamun wiridkeun ka uing bah. Perlu dibelinya dibeli. Keunah ku uing nanya di akalan we kitu.
uing hayang bisa bah kumacarana teh. Ih mang hari kange mah jurus anu abah. Ieu aturan kalebur abah heula ngan kumaha ieu layon. Wah, kubur we di dieu naon susahna lah. Cek si Gomrang geus teu loba dicarita deker si Gomrang ngagalitana. Atuh Bahdira terus ngagalitana. Teu ngagalina kunaon ye para mitra siga nama beureun Bahdira mawa lingis kitu. Tau jeung pacul. Teu lila taneuh geus beres tuluy yaud si Karba dikuburkeun di eta tempat. Tuh, pan teu burung beres bah. Kumaha lamun saterusna ieu ketang punten bah. Cek si Gomrang luncat heula kana balik tangka. Teu lila geus ngarongheap deui malah bareng jeung Nyiningsih. Har geuning duaan ujang teh. Nya bah kabogoh uing bah geulisna banyak. Wah, abah bogan teh bah. Si Gomrang mimiti datang ada teureun. Nu mugi ngahapunten kapun lanceuk masok ngagedekeun heureuy abah. Cek Nyiningsih rada kuram kirim eraeun ku Bahdira. Teu nanaon wajar heureuy mah. Saha nyai jenengan teh surung bade angkat ka mana? Nah sami pamaksadanana. Ari abdi manami teh Ningsih abah. Tujuan mah sami sareng kanggo ieu mohon kanggo Gomrang bade ka Gunung Kareumi. Jadi gitu. Duduh teuing horeng hidup teh duaan tere ka Gunung Kareumi nya. Mangka masih kene jauh nyimas tapi keun we kita ayeuna urang karorompok abah heula nya. Bahdira karunyangeun ka si Gomrang jeung ka Nyiningsih. Rebu nuhun laksa ketika bingahan bah kateda kalaksa kalayan katampi ku asta kalih. Kiwa lantengen simpen di lebat ati Sanur Pai bah cek si Gomrang. Si akang mah nya sok kitunya. Sanur Pai mah tuh panginten Kang Gomrang saha eta mah sanes Sanur Pai sanubari panginten. Ningsih menerkeun caritaan si Gomrang. Tah eta sanubari. Alah muhun maksud uing ge suhun pasubari eta tadi teh suhun pasuna sanubari. Alah ngan ku sabab inget we kangaran Pai jadi Sanur Pai kitu. Aduh hampura abah Bahdira lah. Uing rumah saya sok ngagedekeun heureuy. Muncan apal makan ada uing. Wah mata kajadian ribut atuh. Nganya eta dari hate mah uing teh nyaho lah. Yen ngalobakeun heureuy teh temahna sok pinanggi jeung bahaya. Tapi hese halia susah pikeun dieu eureunana. Heureuy teh lamun teu heureuy sapoe teh ararat teu lah bah. Si Gomrang sasadu ka Bahdira. Keun bae jang Gomrang. Ari geus kudu dikumahakeun atuh. Tah atuh ayeuna mah urang ka ditu karorompok heula nya. Ke geus di ditu mah naharek reureuh heula, narek nuluykeun deui lampah, kari mikir-mikir engke. Ayo atuh Bahdira. Ari amonan teh matak ieu mah hartina mah diririweuh ku kuring jeung ieu kabogoh uing. Ih teu moal asa kaririweuh. Yu atuh ujang. Dina pamustungan nama Bahdira umajak ka si Gomrang jeung ka Nyiningsih. Malar nyimpang heula ka imahna. Teu kacaturkeun di jalana Bahdira jeung si Gomrang katut Nyiningsih geus tepi ka lemburna ringgul. Nyaeta lemburna Bahdira. Pamajikan Bahdira gepyak pisan kasemahan ku si Gomrang jeung ku Nyiningsih. Euleuh geuning eta teh naha jeung saha kitu akangna. Jiga semah tinu anggang ya atuh nyimas Aden. Gerak kalalabat ka dieu. Cek Bikarsih atuh gepyak pisan jeung daredeh ka si Gomrang. Gehel eta ka uing disebut Aden. Moal hujan angin uing disebut Aden. Syakirudin jeung goreng patut disebut Aden. Ayuh. Meni sok ngira-ngira uing mah lain Sarden yo. Tapi sebut uing mah Gomrang. Cek si Gomrang ka Bikarsih. Kumaha Aden ku kupingan teh Aden menurut lancingan Komprang. Bikarsih ceulina saliwang. Ambuing. Lain minta celana Komprang mak. Tapi ngaran uing Gombrang gitu. Oh kutanami Aden teh Aden Gomrang. Si mama lah tong make Aden ngewa Gomrang mah Gomrang we aduh. Tong make Aden uing mah lain turunan Menak. Uing mah lain turunan Menak Pajajaran. Lain turunan Jaweng uing mah tapi uing mah itu turunan jalma nu heureut pakeun pungsat bahan. Turunan jalma masyarakat dahar koreh-koreh cok. Kumaha hayam koreh-koreh cok. Goreh deui menang remeh saeutik dipacok kitu we jeung kitu uing mah. Lain Aden. Sebut we uing mah Gomrang kitu. Aduh, moal naon mah nyebut Gomrang ka Aden. Cek Bikarsih. Tetep nyebut ka si Gomrang teh teu boleh make Aden.
Kusabab Bikarsih bisa nempok sanajan jiwa si Gombrang basajan, tapi sorot panon nangerakeun lain jalma handap, nangarakeun lain jalma handap. Hah, keun bae kekeuh nyebut Aden mangan ulah sarden we bisi aya nu hayangeun hayu disebut sarden cis. Moal atuh Aden ke ari itu nu istri saha? Abdi mah Ningsih mah. Oh janten ieu nya tah ieu teh Ningsih. Geulis aduh muhun atuh janten ieu teh Ningsih namanya nya. Oh Ningsih teh lah. Nya mah tah kabogo wingnya. Hihi muni hedon sugan mah. Geus nyawajan wadalan mah. Atos Aden amuy nyawa di mana mah? Cing aduh sebutkeun naon wadalan kabogo wing. Nyarek nyaho ti saha tuh Aden? Pan tepungna ge kakarapoe ieu tur di naon teh tepungkeun ge kusalaki emak kakarapoe ieu. Jadi canyaho wadal kabogo wing. Cek si Gombrang geus datang beuki heureuy. Nah, di tanaon wadalan Nyimas teh? Repok jeung wadal wing mah. Di tanaon? Sumung poe Jumadil ieu. Poe Jumani ngacir terus lumpat asieun. Aduh, hampura we mah wing meulak sok sebeuleuy. Si Gombrang terus sasadu ka Bikarsih. Ari Aden borok umat di Bandungan, cek Bikarsih. Mugi kersana hapunten mah rumaos pisan pun lanceuk masuk kalangkungan heureuina. Ningsih nyarita hayang nyarekan ka si Gombrang para mitra kongang mangan kumaha. Keun bae Nyimas. Da ibina mah sarua pura heureuy jadi satalen tilu baru. Jika atuh mah tong ngobrol wae sadiakeun dahareun anggur sing nyangu nu gede laukna mah ngalawe ti balong sakalian jeung lalabna geura nyamel sakalian ceuk Bahdira mengkolkeun obrolan ka Bikarsih. Ki atuh Nyimas mah rek ngahurungkeun heula seuneu nanya ari sugan teh moal aya semah nu jauh atuh ceuk Bikarsih bari terus cengkat leos ka dapur maksud rek ulah-olah pikeun nyadiaan si Gombrang katut Ningsih. Kieu di kampung Majang Gombrang jauh ti karamean dayeuh imah-imah masih paterenggang nu rame teh soraturaes we jeung tongeret ai sore ari reupeting ciang-ciang jeung cari cangkas sarua Bahdira merukan teh di uing rame ku hiburan kitu sarua we jeung di dieu turaes loba ti beurang sore-sore atuh cih-cih loba ti peuting cari cangkas di peuting jadi antara lemur dukuh jeung lemur nurangil mah sanes nurangil janggor mah naringgut ayo narengol. Aduh nurangol ongol naringul sarua ngan peda ukur kehalangan ku sababaraha jumpluk gunung jeung kapisahkeun ku leuwangna jungkrang poho kumaha perkara Bahdira nurunkeun ilmu ka uing teh rek diturunkeun bah mangka jurus hebat aduh teu kawaris ka kacida we cek si Gombrang nyabit kana perkara ilmu na Bahdira. Mangga teh teuing janggor barang ari ilmu abah ka angge mah bah sakabeh ilmu ge goreng kabeh aralus ngan sesebutan alus goreng teh lintang kudu ngagunakeunana eta ilmu upama ilmu ngagarong atuh eta ilmu keneh dengan goreng we sabab sok dipake ngagarong jadi kitu ilmuna goreng ngagarong ka imah batur mah kitu. Harita para wargi sadaya si Gombrang menta diwirid ilmu besot ka Bahdira. Nya para mitra keukeuh atuh daek teu daek ku lantaran keukeuh si Gombrang menta ilmu. Bahdira harita ngajawab. Nya atuh poe isuk we jang Gombrang urang ulin ka pasir tempat abah ngulik eta ilmu besot. Hihi nyaan bah nyapuguh cup lah sok sumpah bah cek si Gombrang petanap kadang-kadang siga budak bolon. Jeung cup sagala sabot keur gunter ngobrol celengkeung Bikarsih ngagegero. Yah tong sok diajak ngobrol wae geura sinareureuh sangu sakedeung deui asak. Ai nya poho sok atuh geura reureuh ka dinya ujang. Sok Nyimas keke abah rek nempo heula si Jalu. Nah abah boga budak lalaki lain abah teu boga lain abah teu boga budak nu matak kadatangan hidup duaan ato jeung bunga asa kadatangan anak abah teh jadi abah teh teu boga budaknya nya abah mah teu boga anak cekeneh geuning nempo si Jalu pana Jalu mah lalaki nampo doma inguan abah karunya tita tadi di Bandungan teh terus bawa dug cek Bahdira terus ngaleos teu nunggu jawaban deui.
Ari Kang Gombrang sok disamikeun wae sareng di lembur sagar rupi teh nya. Kunaon dari mana Ningsih? Ira uing pernah nyaruakeun cenah pokona mah ya can pernah nyaruakeun ye jeung barina ge da moal sarua atuh maneh mah awewe uing lalaki pasti we beda cek si Gombrang. Kang Gombrang maksud Ningsih mah lain kadinya lain nyaruakeun istri sareng pameget Kang, tapi tingkah Kang Gombrang teu di mana disamikeun leuheung kan utos loma kumaha kanu kakara penak soros ka bikarsi apaan matak cilaka teh Kang. Ningsih mere papatah jeung ngelingan ka si Gombrang. Ningsih tong amek atuh ya. Ya Kang mah nya inget jeung nyaho ye ngagedekeun keureuy teh salah. Bisi ningang ka jelema nu tara daek diajak keureuy tapi da nya eta hese pikeun diusirna teh. Kudu kumaha tuh uing teh nya Ningsih dah. Aing mah nasib. Si Gombrang lewa-lewe sigarek ceurik. Ningsih jengkel ku peta si Gombrang. Tapi tetela najan si Gombrang jiwana lir budak. Pikeun Ningsih hese mopohokeun jiwana si Gombrang. Atuh pamustunganana Ningsih tungku teu karasa cimata ni Ningsih merebay. Kunaon Ningsih beceurik? Kaduhung milu ka uing. Ya bisa ngarasa kaduhung mah jiga tuh gerbalik ka ditu. Ngan moal diajabkeun da tujuan uing mah ca tepi. Kang Gombrang Ningsih lain kaduhung Kang. Najan dibabawa kana liang cocopet ge Ningsih mah moal baha. Sabab Ningsih gecop kana hate yen rek manutan ka Kang Gombrang nanging Ningsih. Ningsih kunaon Ningsih teh? Cenah depok terangkeun ulah ngajadikeun hate uing keur sur-sur kieu Ningsih. Jiwa Kang Gombrangnya kawas murang kalih wae pan salira Kang Gombrang teh tos dewasa Kang. Monya hiji pameget nuluhung ilmu jembar panalar kitu laku cek Ningsih. Da uing mah teu rumah jago atuh ning lah. Nu jago mah deui iwa tuh. Nu sahiji nya teh nu sakabeh pangeusi bumi langit sang ieu nu ku urang disembah-sembah nya eta iwa ti Gusti Allah Rabbul Ijati. Jadi sakabeh manusia mah bosa to. Nu jago, teu nu geulis, teu nu kasep, teu nu goreng, teu nu masyarakat, teu nu beunghar, teu nu miskin. Datang aja mah datang we moal bisa lumpat ka luhur mega moal tetep pae. Samalah mun ceuk dibandingkeun antara baye pokona mah bangke kai jeung bangke jelema. Gunana pokona mah guna kene bangke kai mah beunang dijieun imah jang dijieun suluh. Bangke jelema wah bau bandingna. Komo jalma nu sok ngadarke sang deungeun mah bauna ge leuwih ti sagala jigana rajana bau cek si Gombrang. Ngadenge katerangan ti si Gombrang Ningsih teu nyarita deui. Da memang nya kaharti ku dirina yen manusia mah eueuh nu jago. Saboting haruleng celengkeung bikarsih ngagero. Dimas, ade nyiap gerak dari heula ye. Mengpeung masih kene haraneut, sok gancang ye. Cek bikarsih nu rengse olah-olah. Aduh, nyer-nyer pi atuheun uing mah. Kemana tuh Bahdira su? Tadi teh nempo si Jalu cenah kene uing rek nempo heula si Jalu. Cek si Gombrang terus muru ka dapur saterusna ka tukang. Uluh hebat we pemandangan di dieu. Tetempoan estu mata kresep jeung betah. Cai curcor kalebak pasawahan upluk aplak. Dang daunan ngaremplo hejo meniwara raas. Coba itu gunung kuat katinja legir. Cek si Gombrang muterkeun paneteupna ka saban madhab. Nempo naon jang Gombrang? Cenah harita teh tak atuh si horeng aya harita teh para mitra. Aya Bahdira tak-takna ditepak ku Bahdira. Itu bah tetempoan aduh estuning meni plung-plong kieu jeung di lebak aya walungan caina herang ngagencelang. Na walungan naon teh bah? Si Gombrang netep ka walungan nu caina keur sedang herang. Walungan Cisangkon teh hulu wotana mah ti Gunung Karemi. Cisangkon waasnya bah. Mun mani jeung nu geulis bejana nu geulis marani di wahangan. Yuh. Moal teu di wahangan ieu meureunnya. Moal di wahangan ieu meureunnya. Eta mah ceuk babasaan kolot geuning katumiri nu tugleuwi. Ngadon jajab para dewi nyatana Dewi Pohaci nu rek ngadon sarukan-sukan bari emprak balake ceraka di sagara tengah wahangan. Ayeuna mah urang dalahar heura jang Gombrang itu tuh sangu bisi itis manten. Mangkaning tuh mina bieu teh ngalalauk di balong. Bahdira ngajakan dahar ka si Gombrang atuh akhirna Bahdira bikarsih katut si Gombrang jeung Ningsih tuluy dalahar balake cerakana. Ngaso heula
ngaso heula bisi kabita ieu para wargi mangkaning goreng lauk emas teh lauk emasna teh keur memejeuna kitu digoreng garing der atuh aya sambal medok sugan mah lalabna eta enteng lalabna para mitra ngan syukur eta daun jotang daun jotang aduh atuh pon kitu deui para mitra duh daun-daun anu haraneut teh cenah eta duh sugan mah. Para wargi sadaya peutingna kaayaan lemur naringgul meni jempling sora cihcir patemalan diengklokan kulono ditema ku ciang-ciang jeung cari cangkas angin tiis nyelecep abus ka jero murubus asup ngaliwatan bilik nu carang di langit bentang baranang bulang ngintip dina sagala di sela-sela mega nu hideung hawar-hawar kadenge cungungna sora anjing nu babaung mamasieupan hawa peuting nu keur meujeuhna jempling. Di lemur naringgul teh harita aya wangunan imah rada sigrong si horeng eta imah sigrong bogana pakanta adina Bahdira lamun di luar kaayaan es tuning rehe comprek tapi sabalikna di rohangan ibah Bahdira peuting eta si Gomrang keur ngobrol sacara duaan sedeng ningsih geus sare di pangkeng nu geus meunang meresan bikarsih kadengena harita Bahdira kedah carita Jang Gomrang wayahna sapoe deui mah nganyerak di dieu kahiji pananjang Gomrang rek dibirid ilmu besot atuh kadua abah poho Jang Gomrang can diwawuhkeun jeung adi abah nu katelaki kanta har jadi abah teh boga adinya di mana imahna abah jauh ti dieu deukeut apadan tadi ku urang kaliwat ceuk Bahdira nerangkeun nu basa tadi beurang kaliwat kuing aduh imah sigrong eta mah bah seterusna uing rek diwawuhkeunnya era bah pangkat uing ngakuleuh kieu kudu wawuh jeung nu dulur abah sakitu jegudna mah wah naon-naon Jang Gomrang sabab adi abah mah henteu asa aing beunghar dareh deh akuan somea najan bari ka sema tarang ngawilah-wilah sema pan sok aya nu kieu ari kaanyangan kuno ginding sagala disadiakeun ari tampolana kuno sangsara cai ge tara kaluar rajin kaluar barica motrot pajar teh keur naon kasemahan jalma sangsara ngadon nguah tah dulur abah mah eueuh kitu teh memang nyabah lah jalma teh kanu sangsara mah nya meni sok ngahina ari kanu beunghar meni muji da eta hayang dibere lah jeung di lamun papatah datangna ti jalma nu miskin tara digugu najan nya pihadeun tapi ridona ti nu jegud mah najan itah maksiat ih digugu we bah matak tah poe isuk Jang Gomrang urang ulin ka pasir teh geus rengse samemeh Jang Gomrang miang deui urang anjang heula ka kikanta adi abah hayulah kumaha abah pokona mah tempas si Gomrang geus kitu mah goledag si Gomrang ngedeng da puguh heuaina geus marelek akhirna reup si Gomrang sare pon kitu deui Bahdira sare gigireun si Gomrang isukna balebat ti tebeh wetan geus hibar dibagiakeun kuricitna manuk neuting keleper bari ngagibrig genjangjang balas sapeuting jeput ka ibunan katirisan Bahdira jeung si Gomrang geus saged rek ngajugjug ka pasir maksudna marek ngawirid ilmu besot ka si Gomrang teu kacaturkeun di jalana para wargi harita Bahdira jeung si Gomrang geus tepi teu lila antarana pok Bahdira kedalisan tah di dieu abah ngulik ilmu besot aina sok laksanakeun parentah abah geura diuk dina jukut nu aya cucukan gehel uing sina diuk dina rungkun aya cucukan atuh raget meureun awak uing teh bah jukut galut teh meureun nya cek si Gomrang muringis wah naon-naon Jang Gomrang sok laksanakeun Bahdira tuluy marentah atuh teu leleda akhirna si Gomrang tuluy maksakeun diri ngadiukan cucu nu keur meujeuhna seukeun sidakepkeun leungeun pusatkeun perhatian pasang panca indera abah rek ngalirkeun kakuatan pikeun mindahkeun jurus ulin besot ceuk Bahdira saterusna Bahdira nempelkeun dua leungeun kajadian saterusna tina leungeun Bahdira ngalir geteran anu ngandung hawa panas tunda heula lampah si Gomrang nu keur diwirid ilmu ulin besot ku Bahdira ti lembur naringgul ayeuna tuturkeun heula kumaha pihak si Bongsang satu tas teter jajaten ku pihak si Gomrang si Bongsang sanggeus dirina ngarasa teu hasil ngarampok Bahdira
Dina hatena si Bongsang tumuwuh rasa jahat yen dirina kudu bisa hasil ngabinasakeun Bahdira. Mun Sokomo sanggeus ngadenge beja ti si Kurdi yen si Karba binasa beuki muncak amarah si Bongsang. Lila kadenge si Bongsang kedah carita ditujukeun ka si Kurdi jeung baturna deui. Kurdi, oge nu sejenna euy. Urang kudu nyeri ku tindakan si Dira nu geus nu saurang deui. Jeung nu saurang deui mun Sokomo batur urang nyata si Karba kiwari geus karingaran. Urang ulah cicingeun, tapi kudu bisa males kanyerian hati si Karba. Dewek inget euy, pan si Dira teh boga dulur nyata si Kanta, malah leuwih jegud manan si Dira. Ditambah si Kanta bogaeun anak parawan. Tah matak naon euy pikeun males kanyeri hati urang. Urang jorag atawa urang garong imah si Kanta, sakalian urang podaran pan beres. Hiji-hiji lah, malaya leuwihna euy kahiji urang bisa mulangkeun kanyeri ka si Dira, kaduana urang baris murak paisan anak si Kanta. Jeung dia urang baris bisa dahar ngeunah. Kumaha kaharti maksud dewek jeung tujuan dewek euy? Si Bongsang harita muterkeun paneuteub ka anak buahna. Kaharti jeung memang si Kanta sasaran paling empuk atuh. Tapi kumaha lamun ceuk kadengeun ku si Dira da tinang tu manehna bakal bebela sasat ka dulur. Wah, perkara gampang cetek nu kitu mah atuh. Matak naon lamun urang minta bantuan ka lanceuk dewek. Pira ku teu apal maneh kumaha ketak jeung kabisana Kang Durbala. Pan maneh nyaho sorangan euy. Nah, heula. Si oreng para mitra, si ieu teh si Bongsang teh boga keneh balad nu ngaranna si Durbala. Deuh, ngaran model nu kararieu geus teu ecreug gitu. Si Kurdi barang dibejaan kudu jadi guruna, yen guruna rek ngonang babaturanana. Atuh tuluy si Kurdi nyarita, bener tapi kumaha mun ceuk nolak, jajak gawe babarengan rek kumaha kitu. Wah, bodoh kene sia mah. Nyeun taktik nu hade atuh euy kieu gayu. Pan urang teh teter ku si Dira, tapi keun ngonang amarah Kang Durbala. Urang kudu nyeun siasat teh nyata urang bebeja yen Kang Durbala geus ayeun wani nangtang Yuda bitotama ka Kang Durbala. Tapadan tidinya pasti amarah Kang Durbala ngaguntak guna ngageu pokona mah ngagugudug lah. Bakal bijil amarahna geus bijil amarahna terus bejaan yen ulah ngajorag ka imahna tapi urang jorag ka si Kanta. Sabab si Dira peuting ge monok di si Kanta kumaha karti? Si Bongsang netep kasap kabeh anak buahna. Wah, hebatan. Sip lah Kang, hebat hade ta. Memang pantas jeung payus Kang Bongsang dijadikeun pamimpin garong. Sabab otakna encer, henteu kulen cara uing. Nyaan uing mah telmi lah. Bisa heula atuh. Si Bongsang duana tiluna. Rampung garot bangsat kakap. Mun tarung cadu kabur, mun perang cadu mun lumpat. Mun lah pokona mah lah kitu ge. Hehehe. Ari kuat itu kuat mah nyamabur we. Taina urang tepungan da Kang Durbala yuk. Akhirna si Bongsang terus ngajigjug ka tempat Ki Durbala nyata lanceuk tegasna. Da puguh hatena teu sabara jauh pihak si Bongsang geus tepi ka tempat Ki Durbala. Ki Durbala barang nyaho kedatangan adina kentak tumanya. Aya naon Bongsang? Menika kara temong sia baku ari geus beak rejeki ka kara datang. Geus boga ngrelep sia. Cek Durbala meni teh harita teh nanya. Di puguhan ka akang rek mere rejeki ngan alaeun nya teh rejeki teh alaeun. Hah. Percuma sarojeng pohong atuh rek mere kalangkang heulang mah. Nu keur hiber mah hartina deuleu. Ih lain Kang ieu mah kieu geus. Si Bongsang mimiti masang pitapak kalanceukna. Sanggeus tamat nyarita pok si Bongsang mungkas obrolan kieu. Tah kitu Kang. Jadi kedatangan kuring ka dieu teh memang rek mere rejeki. Jeung demun akang memang boga keneh rasa kawanitan tu moal ngeunah mun aya nu nangtang. His. Puguh we atuh saja mana nu meunang panghina kitu rek cicing. Ngana bener si Dira geus wani nangtang Yuda ka Kang. Atuh. Tanyakeun we ka si Kurdi. Mainnya tak kieu Kang ayeuna teh si Dira keur monok di imah si Kanta. Waktas nasib.